Aduh. Nyahoan ai nyubut kali pucang jalan ka Pangandaran. Anjing. Ai nyebut Garut jalan ke Samarang. Anjing. Ai nyebut bupati atasan camat. Ai nyebut lurah bawahan camat. Anjing. Benar ya hese gua. Panon mata. Leungeun pandangan tangan, suku alat ngalangkah, beteng padaharan, huntu alat baranghakan. Aing mah kapanggih wae euy. Alah. Lamun ngalagu sia. Mah ngalagu mah hese bangga heueuh kagak saya mah. Cacalawakan mah gampang, cacalawakan yang ada nadanya ngalagu teh cacalawakan yang aya nada. Kieu eling-eling mangka eling. Iya gampang. Naon sia? Sadar-sadar mangka sadar. Anjing. Rumingkang di bumi alam anya celang kamar capada. Dharma wawayangan bae. Dharma wawayangan saja. Mangga Dharma wawayangan bae anak kasasar lampah sama tamaa. Anak kasasar lampah ieu nu hese mah goblok. Nafsu nu mata kaduhung. Heseun anjing heseun. Hese saja gampang. Naon sia? Nafsu nu mata kaduhung sok. Amarah yang mata hanyaka. Aduh anjing teh kapanggih. Badan anu katempuhan, awak yang kababawa. Ampun aing. Budak leutik bisa ngapung, anak-anak ngawang-ngawang. Aing mah ngapungna sok tengah peuting, ngawang-ngawangna pada malam. Aing mah euy. Sarupaning bumbuhan nu di teanganna, kahakanan, aprak-aprakan. Alah nyebut bujur pantat, nyebut kanyut tatanggana palangkakan. Anjing ai nyebut bool liang tai. Anjing goblok. Gening becus ya teh anjing. Katipu aing. Aduh ampun sia betes geuning eta. Aduh ampun Gusti Nu Maha. Tuna lampah eta kacarios. Astra jingga dawala dicana ku Raden Gatot Kaca ti Tumaritis. Kaya leuweung maksad mah bade ditepangkeun sareng Astra jingga nu aya di ieu leuweung ti Brasara. Dawala abdi cepot. Ya purang reureuh heula di dieu.
teu kaharti ieu kajadian. Wah, teu kahartos kumaha Den? Atawa kaula dijebak. Ulah lupina. Kaula init manehna eueuh. Aduh cilaka. Ya, Akang. ungah balewatangan aing euy. Tatu akang bisa kayak kieu kejadian teh. Geus jadi sabiwir hiji dewek teh bangsat Pas nyebar kemana-mana akang ke bangsa. di pasar ear. Pajar dewek cenah maling layang jamu sekali musada. Oh, singkaran sewis mah. Cilaka euy. Geuleuh kunaon ngewa kunaon jelema ka aing fitnah. Saha nu nyebarkeun ieu fitnah euy duh. Da akang teh beungar teu dipikir. Saya belak-belakan ka abdi kan abdi teh bade dipaehan ieu teh. Diuk leunang. Diuk. Mak jeung bapak koceak cing salamet. Tangtos we. Giring melang. Upamanya rumah sakit aing ngaran-ngaran jujur jeung satria teh lain di jelema model juragan Gatot Kaca Ungu sanajan di jelema jahat blak-blakan nyarita nu jelas anu henteu mencog tina pagawean eta hartina jujur saeutik gedena bakal ngurangan kana dosa ngadek sacekna nila saplasna kadar urang rumah salah da jelema mah saha nu bener salilana nu penting tobat ngan di dinya lamun heueuh cocorokot layang jamu sekali musada geus jeung dawala luntur dulur laas baraya leungit pencakaki Urang pegan pabarayaan. alus jeung tibatan aing kalakuan kitu meuleuh hade aing kemodar tuh dah kitu agan diolok ke tita tadi kaula yakin si cepot teu boga salah benar teh nyokot layang si jeger inguna sia teh ngan lamun sia keukeuh nuding ka aing ngamuk aing ningalikeun nah kasida-sida teuing ka aing nya kebon rih tangkangna ya bareng ketan tangkangna di bareng ketan mun migawe repeh napih timulang kasametan timbulna kasalamatan turiang dina babatu melak pandang di basisir ari melak pandang da di basisir Mika hayang nucang tangtu matak janten dagri pikir gunung kebon kacang ngejang
cabean Ucat cabean Temlak cagak palintangan Babalean pangalusna Nyalaga di kantung ngarang Kasaean mawang musna wis kena tikin pinasti kersah yang wedi ya kersah yang wedi mapak bayak kena lara ya kena latihan pinasti kersah yang wedi mapak bayak kena lara ulah melanggut anu bakal melaan maneh di mana sidang kaula bakal gareng tuh dah gitu agan mah ongkoh abdi teh diteken ongkoh rek dibelaan abdi teh jadi lieur aya nu leutik mah teh agan kumaha ieu teh kawitna pokona kaula pangna nyarita kitu teh geus panggih jeung nu nyokot layang jamu salusana nah atuh agan teh sanes tewak lain tewakeun nah eta leres sarupi jeung abdi lain sarupa deui tisora nepi karupa pengakuanana anak buah Semar agan mah kumaha pun lain tewak asongkeun ka abdi kadek ku abdi cuman yo kadek we lumatak ku kaula ayeuna dek ditepungkeun teh wayana pansenti manehna jig sabisi teu percaya si cepot bawa panggihkeun jeung kaula pikeun ngahinarkeun ieu fitnah kitu atuh puguh we kaula jebakan agan angkat itu init jadi we abdi nu terus katakan tapi kaula yakin ye naon moal init saha manehna ti leuweung lah bangsat pake moal init dibere kesempatan komo loba jelema ge sujulumputan geuning kabur tidak ilmuna kacirina tidak ilmu naon ilmu ka jero deuh ari agan marukana abdi teh apa ilmu ka jero abdi teh gan tukang muncitan hayam di jeroan hayam teh seueur aya buri aya pujit lain marukana ilmu ka jero teh kitu meureun tak kitu bot mudah-mudahan we si buru-buru panggih da teu jauh ti dieu jadi maneh maka kaula sopan mun tapi itu mah eueuh nu diajen saurang oge alah da bangsat atuh ngaranna oge agadah ampun agan mun tewak beli di lelebar teu wantun meureun agan teh lain teu wani eleh saha kaula Kangjeng Rama Arya Namru kaula pun kitu deui ku saha teh ku jelema eta nu sarupa jeung maneh elehan wah
sia maneh oge moal kuat. Ya. Mau aku meok memeh dipacok di malah. Miyuni hayam kabiri ngeplek jawar, naon jawer. Jawer. Ngeplek jawer ngamang jangjang gitu. Iya. Padahal upami laras magan abdi mah bisi ieu bisi bilihnya ieu pun lanceuk kalakuan kitu ulan bade naroskeun teh kieu we kangge ieu kangge pertanggungan jawab abdi naon jam sabaraha di iwatna tengah puting kinten-kinten cenah mah jam 1 puting jam 1 wengi rebo kamari ieu dina rebo malam kemis malam nada abdi mah jeung pun lanceuk ti sore keneh lalajo kampion lalajo final Barcelona sareng Arjuna Arsena dawala nah CTT Liga Liga Champion juara kampus Uninus kampion siapa aing salah gitu ngedegungkeun tak kitu bot tobat pun lanceuk sareng abdi teh kula dina wengi Kamis teh pan urang teh bagian ngarona lain pan akad teh jauh ti kuring pan makejeng meulem jagong non teh tah lamun maok jagong peuting harita leres tapi da enjing-enjing teh mau digentosan ku abdi kitu kula jadi teu ka mana-mana henteu si jeger teuing abdi saksina tah lumatak beuki yakin anu maling teh nu sarupa jeung maneh lamun disebut fitnah moal nitah nyokot maneh kade cenah bisi fitnah ieu pikeun ngahindarkeun fitnah tepungkeun si cepot jeung kaula kitu pokna duh hayang geura panggih he di kadek cuman pogo da tetek kusen nya naik kusen kadekeun lain pantuaneun mun pi kuseneun mah hiji ceuk aing oge gitu bot awas bot tinggal itu baleut naon aya euy dulu itu anu diiket si cepot ngaranna aya di dieu duh naon itu kan hey dari mata turun ke hati dari mata turun ke hati aluh nepi ka jangkung gede gitu lah aya makhluk gitu lho lamun di urangnya aya nu kitu rek dijieun tukang main bola jadi kiper tapi ka browes gitu Ponggawa Honda
waduh teu elehnya dunungan aing sora Wah, ngerek kentem hari itu mah denger ieu mah gentem andaruan. saha ngaranna ngaran kaula Gatot Kaca aya eta Gatot Subroto nanaonan sia nanaonan da wala geus tong loba omong sia teh da wala hari eta bener sia cepot inggih cepot Astra Jingga eta jelema anu ngaran Astra Jingga wayahna rek dipentah ku kaula maksudna naon jelema eta teh Gatot Kaca bangsat deui nyaeta geus nyokot layang jamu sekali musada coba kanu kitu euy geus nyahoan nah nasiban ari aing lacak atuh da cepot teh lacak Tapak, aya tapak. nya iraha aing kabajakeun puak paok nah sia geuning harita hayam tukang rebab dicokot da janji rek mere Airek mere teh dibikeun bae. Teu dipalok. anjeun ulah pipiluan urusan kaula ieu urusan negara amarta ieu rakyat kaula ieu nu jahatna paribasana kaula anu hak lewakna anjeun ulah pipiluan pokona dibikeun nuhun teh dibikeun ku aing saha nu ngahalangan bakal aya mamala nu teu hade sing hareupan Gatot Kaca ku sampean apa kon wani marang aku ora wani teuing apa ku lanang aji mulati tegah kaliya pada benar iya rebah dadamu soba dinu lega ayo Suramrata Jaya Merata maju cicing bot cicing di dieu ulah ka mana-mana ya Suramrata Jaya Merata Surakarta Semarang Tegal Soreang Kiranda hayang sia. lain kumaha itu nya euy nasiban aing nepi ka kieu ye Oh, mata kula loba heureuy. oh ngajuan sakapeung masok ara ku ayana romantika kahirupan Pasti akan sabab rupa-rupa kejadian pasti teteh nu kadenge ratusan jutaan kejadian teh canu teu kadenge nu kasoran nu kadengen nu teu tepi kana ceulik kuring bener. tabeuki ebreh we di dieu kuring mah hartina dunya teh ieu Oh iya, Kang harengeng na dunya teh nya. nah ieu nu rek dipiberat ku mararaneh Cing, dinu alam sakieu. sabab urang sararea hiji waktu bakal pinangih jeung poe akhir anu ngandung harti poe pamungkas araga ditinggalkeun nyawa maot meureun disebutna Bener Kang. kawas nu rek lalanggeng we hirup teh atuh Bisa memenang Kang. ai teu ancrup kanu kieu heuda lain deui di dunya deui Karena di dunya. da loba ieu jiwa raga teh kasucian bet kapangaruhan ku urusan duniawi lain ulah dudunya da dunya mah kudu diteangan ikhtiar ngan ieu hate ulah berat teuing jadi kudu sigar tengah hirup mah dunya akhirat teh apan lahir batin heuh aduh hei pot awas ya lain hiji awas Loba Kang bisi lawala abdi aping lanceuk maneh sing anu ngabongohan teh naon. saha ngaranna maneh hei satria ngaran kaula Gatot Kaca
Menitu para rantes naon atuh dedeg sampai rupa hade patut tengah nyuk rupa tementa maneh teh kunyuk naon ngaran dodo budeg jibuta teh naon maneh budeg innalillahi wa inna ilaihi rajiun bapak maneh paehnya coba atong diradenan teh ngaden budak ieu mah ayo seglut anu ngaran Astra Jingga di mana aya di bulan itu di bulan itu maut atuh lain kita tadi dibikin ke aing siapa ya anjir mun itu awakna euy woi toak anjing dek dibikin syah naon layang mus nah da yang teh nyokot nu kitu teu boga nu kitu tong sok jadi aku ieu bangsat macan di tenggelan memowa kang aku sok pecakan aing tenggelan heula ku sia naon sia wedal teh make jeung nanyakeun wedal goblok piranan kari milih aing mah teu Minggu baru Senin teu Senin baru Salasa teu Salasa baru aing teh Jumat di ngacir cuma di akhir atuh gitu untuk ngabodor atuh yang seuri aing sok wait ya tuh waduh anjir refleks neungeuna euy Woi ya Allah anjing goblok ngajengut wes tapnya sampai dia lamun teu ngejat mah yang didegungkeun nya wes ya sampai anjir wah lamun teu kitu aing bahaya euy walah wah wait ya abekeun euy alah sia weh wah sia anjing musik sia modar sia sok sia beuki aing mah anjing nu kitu wah cilaka euy cilaka senjata pembunuh geus teu beunang ku eta mah cilaka aing beuki anjing sok seger aing mah deuleu beuki anjing aing beuki beuki anjing bau loba teuing anjing atuh aing lieur aing anu penting mah leso teh aing mah heeh goblok teh euy ngeunah saeutik mah euy loba-loba teuing hayang utas enek-enek alah naon enek mah neuleuh anu sok cicing deket dina pantau mobil geuningan Bandung kenek anjing nu kitu mah oh si geus digenti anjing teh coba heula ge kenek nya mah alah hebat euy menta
Daun hebat mengenah tadi goreng aya hebat muning babat anjing coba tuh oh babat lain beuki pika geuleuheun ngomong aja tah ya tuh tah ya tuh nya si goblok gua ditakis ka luhur nya bakanyut mentong jorang si goblok lihat kanyut nah ada garana nah ari aing panggijeng kanyut kudu njubut termos tah wet ya sak ya wet ya alah muni badag gitu resep aing anu kitu teh aduh daun maneh eta bobogaan muni badag ya goblok udah diurus kumaha teh ngurusna ngurusna bisa badag gitu kumaha ih muni hayang nyaho wae sia mah bejaan ilmu mah kudu diamalkeun hayang sia badag hayang nyaho cai rem minyak rem nyaho nu beureum apa asupkeun grepe kana urut aqua terus kocok-kocok terus bajurkeun heuh kana eta terus badag lain badag ateul anjing atuh di bangunan deui ampun wet ya sakya tuh wih hoi jelemaana euy. Awakan dulu. Huluna. Eta nih. Duh, ampun. Aduh. Anjing nyeri alah. Aduh. Alah anjing. Aduh.
campiling bae sia. Aduh. Aduh. Blok. Siapa teh? Tong camplak gitu-gitu ah. Aduh, setan. Montong pecah capek ke siapa ah, palaku aja. Aduh. Alah. Gurit. Siapa teh? Aduh, goblok. Siapa teh? Dewe keur di jero gitu tadi jero pletuk. Basya. Iya gede euy ieu. Alah ampun. Alah anjing alah. Datang nira tangan demam. Datang nira tangan demam yang pakulingan rana. Arab kuaing ya iya. Alah. Gan. Iya. Kumaha beres dinya? Beres, di mah tenang lah. Oh. Alhamdulillah euy duh. Lah, naon? Bersling, iya keur gelut keneh. Kade sing ngajati euy. Nasiban dewek euy. Mun teh mah heueuh. Eta nu mitnah aing nah geuleuh kunaon ngewa kunaon teu aing teh teu beunghar lamun syirik-syirik kunaon aing teh da heureut pakeun pungsat bahan dia teu haragap teu aya da lamun kapangih ku aing dicacak demi Allah aing moal diantep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam lah. Oh ayeuna lamun dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa anu mitnah ka aing nah atuh lamun geuleuh mah geus datang ka imah aing kadek matak naon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ta ayeuna mun teh mah jelema gedepek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ka dewek teh ngahina mun teh nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ayeuna lah aing teh ngimpi naon ce euy. Da lain eunteuing teh teh. Dah, sia. Sia meureunya. Naon? La ilaha illallah nya. Eta syora nepi ka rupa, nepi ka pakaian aing. Jadi pisan sasieur lho. Ke. Siling saha? Dewek cepot euy. Saha? Cepot. Anak si Asling, anak Semar dek mah. Aduh, mancing nafsu aing ya. Cacak bae ku aing itu. Kurang ajar sia. Oh, cing cabut keluar teh bedogna. Aduh si Dawan. Naon ya Kang? Ditah mawa bedog kalah bedogan ku aing. Pengen hese didudut. Jai si Dawan namanya. Oke. Dewek mandek nanyakeun kieu ye, sabab dewek teh geujleung dewek teh geus kasohor ayeuna teh kasohorna teh dina bab maling di pasar ear. Di lemur gujrud. Komo di pabrik mah sabibir hiji. Pajar dewek maling layang jamu sekali musada, anu nyokot layang jamu sekali musada saha? Dewek. Hah? Dewek. Heuh si laing? Heeh. Tah, sia. Ka dieu.
da kumaha atuh bukan pangabutuh goblok. Ngahina pisan sia teh. Engke lah na sabar atuh. Sia teh. Amina teuing sia teh. Ya. Lebih kejam dari membunuh dulu fitnah teh belegum. Nah saha nu difitnah atuh si lain. Hor saha cenah. Ai eta ngarupakeun rupa dewek bari jeung sora dewek ngaran cepot teh bari kalakuan salah pulang paling layang jamu kalau sada na lain fitnah. Belegum. Teu. Fitnah teh lamun dilinya geus dihukum mang tahun-tahun alatan silaing maling layang jamu sekali musada bari jeung teu rumasa ta fitnah ieu mah silaing dihukum acan. Can aya urusanna naon. Jeung lamun fitnah mah dewek ini silaing nu katudingan da dewek mah aya ieu. Heuh silaing nu jokot layang jamu sekali musada teh dewek kadiekeun atuh. Mana layang jamu sekali musadana? Tapa ieu tah barang bukti keur di dewek mah kadeukeun ulah kadeukeun ulah di bonaran sia koeng ulah karunya dek ka silaing sia nyokot layang jamu sekali musada teh teh nyaah ka dewek teh goblok heueuh sabalikna lamun ieu layang jamu sekali musada ku dewek dibikeun silaing nu cilaka naon cilakana engke layang jamu sekali musada dicekal ku silaing dewek ini ieu nu dituding teh pan cepot tangke di silaing aya barang bukti layang jamu da moal ka nuding dek teu rumasa kumaha alah heueuh da silaing kekeung ke teh dek teu ngaku kumaha da barang bukti di silaing ulah nu matak ieu mah rek dewek tanggung jawab ieu dewek nyokot layang jamu sekali musada teh keur ngahijikeun mararaneh jeung pamimpin maneh ulah nepi ka patongong-tongong ulah pecah belah antara pamimpin jeung rakyatna diadu domaakeun ku pihak katilu mun hirup sewang-sewangan leupas ti rasa beungkeutan moal panggih jeung kasenangan pasti bakal panggih kehancuran pikir ku silaing ta ieu layang jamu sekali musada teh keur ngahijikeun bangsana sukuna sanajan bari papisah sanajan bari beda sabab bersatu teh bakal teguh deuleu bercerai mah luntuh kaituna maneh salaku rakyat ayeuna cing apal nu matak deuleu pentingna sekolah pentingna pendidikan teh kitu bucu baca sanajan maneh teu ngalaman sakola tanyakeun naon ari kumaha ari A teh U jeung sajabana maca teh kumaha abeh teu tinggal leuting informasi berita maca koran jeung sajabana saeutik gedena sering teh bakal nambah wawasan bakal apal eusi nagara politik jeung sajabana nu matak ulah nepi ka bodoh jadi bangsa anu bodoh nagara jeung bangsa ieu teh ngabutuhkeun sumber daya manusia anu berkualitas tah saperti silaing hirup ulah nepi ka kabogoh teh nyok kasamaran tingali hor ari silaing teh saha atuh dewek teh silaing ai dewek tah silaing teh dewek teu kaharti hayang dibuktikan hayang ai di dinya ngadahar uyah kumaha asin tak dewek oge sarua asin jadi berarti maneh dewek silaing sanajan jeung raja jeung Yudhistira jeung Bima jeung Gatotkaca anger keneh dewek teh eta keneh sabab dewek aya di dinya sabab nu di dinya aya di dewek aduh cing apa kana eusina layang jamu sekali musada ieu ti mimiti katuhanan nu maha esa ditungtungan ku keadilan keur sararea tah di mana silaing geus apa kana eusina ieu pancadharma di mana pokal ngomong di mana ngomong tarik teuing moal aya tuntutan naon-naon sabab hartina teh demokratis pancasilais
naon sabab lamun kitu bakal dilindungi ku undang-undang jadi profesional ai kitu mah ujug-ujug aleutan ngaruksak pangwangunan anu geus aya bari jeung ukur teu nyaho kaituna ukur kabawa ungkul ukur tuturut muning hartina nemongkeun kalemahan jeung nemongkeun kabodohan pribadi urang era ku tetangga negara nu geus mararaju nuluykeun perjuangan urang karuhun teh lain ngan ukur di PLing sataun sakali tapi sok teruskeun perjuanganana sanajan dina alam anu merdeka teruskeun berjuang temongkeun karya-karya anu terpuji karya anu nyata saliring-liring dumadi sarengkak saparipolah teh guna keur kapentingan negara jeung bangsa sabab ieu negara jeung bangsa nyaeta pemerintah nganyurkeun kalayan ngaharepkeun masyarakat teh anu berbasis religius, kultural jeung wawasan lingkungan. Ulah nepi ka Katotoloyo tuh tinggali di belah ditu aya tukang ojek geus bersatu nepi ka tugas mulia dilaksanakeun nyepitan masa ratus-ratus naon eta teh tah teu matak naon bukti dina gawe model kitu teh eta teh pejuang deuleu ku sabeungkeutan ku jalan ayeuna nyunatan masa barudak ojek nepi ka bisa ngumpulkeun jalmi ti ditu ti dieu pake ajang silaturahim man ahabba ayyub satulahu fi rizqihi wa insyaallah bi asarihi fa yasirahimah saha-saha jelema anu resep micinta kana eta silaturahim bakal dipanjangkeun umurna jeung dilobakeun rezekina eta kuncina teh eta pikir ke silaing pot ngan bedana teh bari dewek teh sakola meureun ieu tamat sakolana meureun teh S1 mah hari silaing es krim kuring mah tak kitu jadi ku ayana teu dibikeun ka kuring teh eta layang jamun sekali musyadah teh nyaah ka kuring nyaah ka silaing sabab lamun ku kuring dibikeun ka silaing nu bakal cilaka silaing nu bakal katempuhan tah kumaha ku dewek teu dibikeun oge apa dewek mah kana pibakaleun anu bakal cilaka teh lamun kieu teh kieu lamun kitu teh kitu nu matak teh heula tenang halah nyo atuh sak didinya teh saha dewek teh silaing teh dewek eta ku keukeuh euy ari asalmu asal maneh ti Allah balik oge bakal ka Allah deui ai dewek sarua ta eta hese teh duh bingung mikiranna itu dipikiran da geus jadi kariprak sapraptane pun ieu Gatot Kaca eleh jajaten ku ieu denawa. Cepot. Tenyo dunungan maneh. Pindah ka dieu pindah. Pindah ka dieu pindah. Dunungan silaing eleh cenah tuh. Waduh euy, urang aja ka diuk-diuk di dieu ngarene. Ngarene jeung dulur. Nepi ka teu dipikeun sasieun. Nganina hitut beda teh euy. Dewek mau jengkol, ibu bunangka. Aduh, agan. Cepot. Ini kumaha kan? Hebat ibu tabot. Tengeuna matak leuleus. Ampun cing. Kumaha tuh kan? Cing tulungan atuh dulur. Ngomong jeung saha maneh? Ieu kan tinggal ieu nu sarupa jeung abdi teh. Ieu geuning maha guru. Syukur. Dirinya teh guruna eta. Ieu. Keun didinya jadi guruna ieu, tapi duit mah kadiekeun.
Aing ngatur urusan duit mah. Ampun. Alah. Aduh, agan. Kunaon? Lulus dawala Gusti sok sia. Neangan jeger saja tinggal kaca. Dunung. Naon? Naon? Gusti aing cilaka ieu. Ka mana aing milih? Sing sia. Teguh naha dulur sileing teh ieu atawa ieu? Nyaga itu kekituan ke heula lanan. Kuring madek nanyakeun kieu aya nu nyokot layang jamu sekali musada saha dewek? Oh sia nu kurang ajar teh. Dulur aing mah tah tuman gelanan diuk moal ngencar moal diuk. Aduh. Tulungan eta dunungan urang kumaha geus kitu? Sok eta dunungan maneh namru elehnya. Iya. Di kumaha teh teungeuh. Ku siling mah diteungeuh ku dek mah cager. Aduh, nuhun Pak Guru, nuhun. Kurang ajar. Diuk. Teuning geus aya eta mah. Geus pangepot. Para teh ngobrol sareng abdi. Dicokot layang jamus. Teu da sieun cilaka, alus. Ya, pikiran abdi mah hade. Nya. Aitaeun geura hayang diaku wae. Naon itu maksud tujuanana? Pokona eta layang jamu sekali musada rek dibikeun moal. Hah? Mana ayeuna layang jamus? Ieu. Tah. Aduh, Maha Guru. Tong dipasikeun kanu kitu eta layang jamu sekali musada Maha Guru. Tenang. Empek cokot atuh. Ridho. Nuhun atuh aya kitu mah cepot. Naon margina ieu teh pangar dipasikeun Maha Guru. Heuh manehna nu nyakana. Ngantong maka jeung susulumputan kitu atuh. Entong ucing-ucingan da kuring mah lain mata peda. Da ieu nu diharapkeun ku kuring mah supaya kumpul antara ieu ti angkatan bersenjata keamanan anjeun salaku raja si cepot rakyat ta ieu kamanunggalan di dieu teh penting ieu teh. Ta ieu layang jamu sekali musada teh buktina mah dina kamanunggalan antara pamimpin, pahlawan jeung sajumlah rakyat anu aya di negara. Sok cepot tong susulumputan kitu buktikeun barang nu nya pan anjeun mah lain tukang bohong. Bet ngabohongan diri sorangan. Pinasti kersah tumampara ieu Prabu Yudhistira Raja Amarta. Ulih ka jati pulang kasa. Tobat wa ampun. Wa ilaha illallah. Paingan putra eleh da uwa geuning ieu teh. Sembah kapihatur Gusti geuning ieu teh Gusti Prabu ngahaturkeun semah baktos ditarima dawala sumuhun. Ieu kajadian kieu kulan syukur Gatot Kaca pindah. Waduh gua. Ampun geuning nah ieu teh saha atuh nu salarosna. Cobi supados dibuktikeun we salira ge ulah susulumputan karunya. Astra Jingga disorot ku umum mah yakin Astra Jingga anu salah. Benedah jelema mah nu bener siapa panjangna. Ieu panyaci jeung panghina atanapi pamitnah batur teh dipake sobar jeung tawakal mah eta teh batu loncatan pikeun ngaronjatkeun harkat darajat manehna. Ti hareup nya jiga fitnah tapi pan kasang tukangna ngaronjat harkat darajat manehna. Jadi kasohor ayeuna si cepot unggal jelema sabibir hiji. Jadi maksudna tak ieu kahayang teh.
ngahiji teh boh lahirna boh batina antara rakyat raja jeung anjeun salaku keamanan negara teh ulah rek patongong-tongong sok da ieu teh negara urang keur urang hak urang wajib dimulai ku urang hasilna keur urang keneh heulakeun keur kepentingan umum tibatan ngaheulakeun kepentingan pribadi sareuneuh saiga paheuyeuh-heuyeuk leungeun paantai-antai tangan ulah loba syaur tanpa bukur buktikeun dina gawe ieu layang jamu sekali musadat teu hayang dipangplangkeun wungkul teu hayang jadi slogan wungkul teu hayang di mana ngomong ngan ukur melaan ieu lambang kagungan negara itu namanya kamuflase ya atuh mudah-mudahan teu hayang mudah-mudahan hayang pasti hartina jadi pamimpin teh kudu ngadek sacekna nila saplasna nya cek nya na lain cek lain ngampire bunuhun laksa ketika bingahan tah kitu geuning pot kakara bakal maju di negara lamun geus bener-bener gawe bareng gawe ransage dina mangsa ngamumule ieu negara ku sararea keur sararea hasilna keur sararea keneh comu dupi salira teh saha nu salerosna bejakeun ke bapak maneh pot dawala kami dek balik sabenerna entong make jeung hayang nyaho kaula ti mana-na nu penting mah dina waktu ayeuna kaula nempok runtut raut sauyunan sagegeus sapihanean mun cai jadi saleuwi mun darat jadi salebak oge kaula teh ngarasa bangga jeung ngarasa diajen ngarasa reueus pek bakal mararaju anjeun mun teh mah anjeun cicing dina jalur pangeran hartina pangeran parantos ngadawuhkeun yen lamun anjeun cicing dina jalur kami maka kami bakal nurunkeun rupa-rupa pitulung mararane cing yakin leres sakitu pena stiker sayang tumampara ieu astra jingga mamalihan teh si horeng sang hyang tunggal Ramana Semar Badranaya mulang jadi cahaya ka alang-alang kumitir daya muga-muga we salira tiasa nyalametkeun dina tudingan eta salamet maneh sabab kaula saksina da maneh mah geuning tetua teu dosa nuhun atuh pami kitu mah nuhun Gusti Prabu hayu urang jarah ayeuna mah ka bapa maneh sabab geuning eta anu bieu teh yakin sekeselerna maneh jeung bapa maneh cepot luar biasa yen Semar teh lain jelema samanea kantenane da aya kakawena geuning Semar-Semar yawi nangnong Semar kuncung Bandar Nangka Badranaya kitu po ta eta sumul ya alhamdulillah salamet ieu urang sararea mudah-mudahan we atuh ieu lalampahan teh manawi sareng manawi aya pulunganeunana khusus kangge simkuring umumna karek kasadayana kalayan hapunten dina sago pihak kalepatan ageng semanten alit nu nongton nu ditongton sadayana we mudah-mudahan ayeuna kasalametan permios sanes teu sono pamitan sanes bosenan sanes waktos tiasa patepang deui ieu lalampahan urang cekapkeun duwi ka dieu kemang tina tik Simaran Sari tutup lawang Sigotaka Merahmu, gudang garam merah.